Balanja di Arab kemudian kekeh malu metu orang Indonesia kam tuan hadat nawar tasbih cek orang Arab biah rial wah ini rial mahal tuan alas isrin rial 20 rial ya lah cek orang Arab alas 80 rial 80 rial wah masih kemahalan udahlah sekian teh 25 real dah lah bagor kurang Arab sumuhun abdi ti Bogor cek kurang Arab dicarekan seserian muhun abdi ti Bogor kok tuan terang sih wah teu beres tungtuna dibikin meja sebab dicarekan seri oh berarti wali ya sebenarnya dibikin alas teu kudu mayar cek urang Arab alas ruh alas ruh orang Arab pokok gitu orang Indonesia orang Indonesia paling ngomong-ngomong Arab dah gitu ya Pak RT dek ngariung geus karumpul eueuh nu bisa ngadoa RT nyerahkeun ka RW teu bisa ngadoa deui tatanggana teu bisa ngadoa mangga geus karumpul eta kabeneran ya urang Arab deui urang Arab datang ka dinya cek urang Arab kayak fasa ieu keur naon cek urang mah ieu diaminan amin kabeneran ceknya deui urang Arab ya mah nanyakeun itu urang Arab teh ana soal ge anta kalam amin amin wah anta majnun amin asal Arab bae urang mah jadi urang Arab asal ngomong Arab pajar ngadoa urang Arab urang Indonesia da geus kitu tak nini nu ka Mekah barang datang ka Jidah teh kaget ambo cenah ieu orang kiai kabeh di Mekah make jubah pajar kiai ju barang-barangnya napan dicokotan kudu make jubah insyaallah kiai ulang ngarepotkeun sakeuna teh wios ku abdi bae urang Yaman pagawe kada make jubah pajar kiai aju ngomong Arab ya Allah maraca Quran kabeh Indonesia nah iya kebenaran suasana berbeda ayeuna malam Rabu sim kuring di nelpon jeung Habib Lutfi nelpon ka Pak Haji Agus cenah arek aya Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi urang Jeddah Saudi Arabia seorang sufi ahli ibadah nyana ka Indonesia hayang kapanggih jeung sababaraha kiai tilu hiji di Jawa Timur dua Jawa Tengah termasuk Habib Lutfi hiji hayang ka dieu telepon terus kula ngobrol jeung Habib Lutfi di telepon na ieu minggu oleh ka dieu mun aya waktu Habib Lutfi nganter tapi lantaran meureun waktu nyana hadir rohna doang nyana bisa hadir roh ente mah bisa jadi nyana mantau terus ka dieu selama Habib Ahmad di Indonesia nyana mengikuti mengiringi ka mana bae mantak nyahun di mana kumaha nyahun kos gitulah. Terus kula malam Rebo mantas gitu di daun teh gitu wakiroh gunting pita masjid ju balik ke imam istirahat karak dek ngedeng doang eta ya telepon begitu telepon langsung salam nyana gimana katanya itu masjidnya nu ngabejaan kita kula ka daon kemudian atuh gunting pita udah selesai masjidnya seseriannya nah itu mah bukan masjid baru cekeuna ya iya cek kula masjid lama itu mah orang daon apa bloon bisa sebarat tahun karak di gunting pita nyaho kula nyonya anu bloon lah nyaho Habib Lutfi
masjid lama itu Pak. Ya cuma naik ke atas tingkat 2 iya itu aku nyawan kula karek sare. Nah terus nyaritakeun bahwa minggu nanti insyaallah cenah ada Habib Ahmad Al-Habsyi. Nah ieu mutarjimna ge Habib Ahmad ge biasa ka dieu Solo. Nah iyalah urang teu bisa kapanggih di Jidah mah hese kapanggih jeung nya di Arab mah hese enggak, tapi ternyata iya ka dieu hayang masyaallah. Tah mantap sakangjing Nabi kudu cinta ka Arab. Cek sahabat nah kudaon ke ya Rasulullah ana minal Arab. Atuh kula teu Arab cinta ka kula berarti kudu cinta ka Arab. Jalain di Cikupa kolong dilahirkeun. Lain tah Muhammad Cikupa mah lain deui tah mah. Satpam Muhammad Cikupa mah aya bojong tukang sapatu Muhammad kere ngaranna mah malah di dinya mah tukang lauk Muhammad teh tah salah tuh ngaran-ngaran Muhammad ke di akhirat pan diheulakeun ka surga Muhammad surga weuh mantep wah bunga cek malaikat pan ieu Muhammad lo Muhammad barang diteliti nu satpam nu dagang sapatu teh jujur dagang lauk nipu mau balik deh di neraka aku. untung ngarobrol di neraka. Adena urang ngaran Muhammad jadi tiheula cek ada disebutna. Antak urang ka neraka na ge tiheula. Daripada batur narangtung bae kan. Wah tiheula. Ke batur arasuk urang geus geseng jak nya. Tah. Ye Habib Ahmad Jeddah ahli sufi Saudi Arabia. Jadi model atuh make jeung hayang ka dieu gerak Allah Subhanahu wa taala. Ana minal Arab cekang jeung Nabi kuring urang Arab. Ta Quran ge inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Arab tak maca Quran kanajan dibagus-baguskeun da di Indonesiakeun eta tetep bae lamun lain bahasa Arab asal lain Quran. Ada lain Quran. Kos Jawara menangkeun anak opos Jawara menangkeun anak menang Jawara. Jadi anak Jawara geulis hayang boga santri hayang boga minantu kiai gitu. Atuh Jawara mah di Jawaraan deui. Ya, cak Jawara aing mau ka sorban. Ke jubah. Orang Indonesia mah pan asal make jubah make sorban kiai. Teh nyaho mah bajingan itu seperti. Kiai. Ada. Eta geus bungah jasa dikawinkeun biasa. Oh, bungah. Can kadenge. Cek betohana maca Quran ni masyaallah, can kadenge. Akhirnya sekalian pas ditita maca khotbah Jumat. Waduh. Dasar Jawara daek bae ditolol. Daek banyak. Waduh, biasa. Di mau kitab. Tanya komitohana kitab naon eta mantu Batalubin. Maksudna bata jeung ubin. Oh, cak we teh anu pada mata kitab. Ada daga lain eta teh granit nu bade. Ngaca jadi biasa khutbah. Alhamdulillah abdi tadi ningali lempang ka empang ningali liang letik-letik si horeng liang kasiro. Tapi jelema oh bener hebat gitu. Ngelieu ke sisi gigir empang si horeng aya kekerepekan horeng lauk betoko. Langsung diturunkeun. Ya Allah, atuh lain kiai mah kanyahoan bae. Kajen kuku make lain kiai mah kanyahoan bae. Kos urang make baju polisi, lain polisi atuh kanyahoan bae. Niup priwit emang teu belajar. Niup priwit atuh polisi tret. Urang geus kaget. Tapi coba ke nu polisian niup priwit tret. Sakumaha hitut jin. Beda tuh.
polisi masih trik. Waduh, urang geus burikak bulu. Atuh, priwit da kitu sambarangan. Coba nu polisian. Trik. Aya carana. Lain deui. Tetep kayawan bae. Mantak nu lain kiai kikiaian kanyawan. Nu lain abrian kanyawan, sandajan dicukur cepak tetep kanyawan. Nu lain polisi polisian kanyawan bae. Dijauh gede urang jelema make pakaian abri, tapi leumpangna isi asli lain sih. Nah, kan ai abri balai gitu brek. Danya ku orang, "Ka mana Pak?" "Siap." Polisi abri begitu gitu. Teu nyahoana naon siap. Nu lain abri atuh siap. Teu kajawa oh lain ieu budak lain abri kos kieu. Nu lain santri sasantrian tetep kajawan, nu leuwih parah nu lain wali walian. Sejuta kali khokhari kan lain. Ngan kanyahoanana ku ahlina deui. Mentak loba abri ditangkep. Kok abri ditangkep? Oreganan gadungan. Polisi ditangkep gadungan. Sarua wali ge ditangkep. Wali gadungan. Sarua. Nah, nu mantak dingaranan garong dingaranan qati tariq limtinain lasmin suliki tariq lantaran katahan manusia tina ngalaksanakeun lempang di jalan mandegnya na seakan katahan khaufan minhu sieun ka jelema anu ngahalangan di jalan. Qati tariq nyaho di dinya aya garong di pengkolan malundur jelema. Nyaho tu ditanjakan teh aya garong malundur jelema. Urang naik motor, wah di teh polisi mundur. Tapi lain garong besi dianggap polisi garong. Lah Dawan Allah dina Al-Quran innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ardi fasada jaya lian babales jelema nu merangan Allah jeung Rasulna wa yas'auna jeung lalempang di muka bumi fasad dan ngalaksanakeun karusakan ngagarong nahan kelangsungan jelema lewat ya, tuh lumantak tipe-tipe pamalingan tekan loba tapi nu dimaksud di dieu mah garong kos kumaha ta garong sebab aya copet lain garong aya pamalingan lain garong aya deui gasir lain garong gasir gagasir nah aya deui begal ieu begal ieu karana begal garong aku copet bahkan teu kanyawan copet mah di kerumunan orang banyak kanyaho di Jakarta air ramean di Jakarta teh hari raya Jakarta teh anu ngara tuh nyawan ini osok mah nya ini osok mah tololnya sakitu geus kolot nyawan teh manukna nya PRJ pekan raya Jakarta. Wow, rame nyawa aduh. Aing leungit dompet ceuk nya ieu. Tadi keur sesedekan teh copet. Nu malingna kana copet. Atawa di pondok gede baheula mah urang dek ngajemput jamaah haji kan urang kusono. Bunga seri. Ternyata awewe nu leungit geula. Nu leungit dompet, copet mah kos kitu mah. Teu kanyawan, set lumpat. Copet teu kudu di pondok gede ku ari mah
di Alistiqlaliyah. Nah, nek berangkat haji, masya Allah, bunganya natet ternyata sarua. Aya anu leungit gelang, aya anu leungit dompet, copet. Haol papandeg zikir. Zikir copet milu zikir copet. Copet milu zikir ya zikir ya nyopet. Namun ditanya, kunaon siapa? Atuh kula zikir. Eta nyopet, eta mah pekerjaan cakina. Beda tuh waktu nyopet mah pakasaban. Di mana bae kesempatan. Jumat tetep bae nyopet bae nama. Masya Allah, eta copet. Set latihan nama ke sikinangka. Itu sikinangka diasupkeun ka gelas caian, tah lamun geus bisa set beunang eta geus lulus jadi copet. Pejere kieu nyawan atuh mantan sarua. Eta copet. Ya Allah, loba di urang copet. Aya deui pamalingan. Nah ieu pamalingan mah nyana biasa, sup ka imah. Tak keluar, lumpat biasa. Ngan ai pamalingan mah ka imah, ka kantor, ka mana ka tempat-tempat eta maling ngaranna. Maling motor, maling sepeda pamalingan. Ai copet mah nu dibawa ku urang. Copet mah set kadang-kadang jeung baturna tuh. Nya bapan saeutikan tapi oyang jelema eta keur nyopet eta. Nyopet matak di majelis ge beusi, goyang ka dieu goyang. Sarua eta ge. Copet. Aya pamalingan, aya gasir. Aya gasir mah imah di bolongan handapna. Imah baheula mah kan imah lah kayu di hadapna paling deureunana batu, paling jago baheula mah batu bangkong. Nah, digali asal dikaluarkeun baturna teh pan bolong ka ditu. Nah, eta ngagasir ngaranna. Cir gobang gosir baheula mah eta. Jero, beda-beda teh. Aya deui begal handapeun garong. Begal mah lamun urang naik motor trek eta begal ngaranna. Jelema da tiluan opatan ngabegal. Aya deui nu paling hebat mah make dasi, make sepatu, make jas. Woi tebak embung disebut pamalingan malah jeung serikeun ka copet, jeung serikeun ka pamalingan, jeung serikeun ka begal, jeung serikeun horenganan nyana leuwih tibatan begal di Amerika teman. Aya kos kitu mal disebutkeun lah. Jamun disebutkeun bandulur ente. Eta begal. Bukan disebut begal, tapi begal. Aya deui garong. Wow, ieu nu dicaritakeun teh. Beusi salah. Ke hukum kan beda-beda. Huari garong teh muslimun jelema muslim. Baik agamana nu masih melekat atawa muslim tatadinangan kaluar tina agama Islam na murtad atawa kafir cicing di negara Islam anu nyana make aturan Islam kafir dimi sarua muslim murtad kafir dimi mukallafun tur mukallaf lain budak lain edan lain ayan mukallaf lahu syaukatun eta jelema muslim teh nu mukallaf ngabogaan kagagahan gagah
ngandelkeun kajawaraan gagah lamun nyaritakeun penca nyana geus tamat kabeh penca loba anu tamat penca bararisa tapi teu boga kawani atuh jangan naon boga penca sejuta kali boga penca eueuh kawani atuh bimanzilati teu boga penca sarua jeung teu boga penca nu dibutuhkeun teh nya boga penca nya wani. Iya mah boga pencak ngantu wani. Waduh, marah nangan ka pemajikan doang. Pemajikan mah jadi korban. Tuh, bapak lu mah begitu tuh. Asal di luar dia mah ada yang getak aja. Gua yang jadi korban. Cek majikan rata. Ke anak-anak aja, lu pada nyingkir lu ke sono lu. Bapak lu lagi marah-marah aja tuh. Ntar juga dia mah asal dia kasih kopi juga udah tentrem. Eta lokos gitu karena jawara kandang kadang-kadang wani ngan di imahna doang mun di imahna malah tuh ke anak minggir lu ka incu yo tuh anak di incu batu di jawaraan tak ieu jawara jago gelut da jago golok ke golok lah sebelum dicoba sama gua sama lu dulu ya nih itu jagoan ngaran tuh tiba alik atuh kos gitu geus dikiki we golok tuh lu lihat ya tuh orang tukang mah gitu aya jelema bisa ada gitu-gitu kan eta tuh tukang nggak tahu nggak ngalah gak incu dan ibu jago beneran lahu syaukat masya Allah teu kudu gelut asal ngadenge ngaranna bae ge jelema sieun eta jawara ai kudu gelut keneh mah lain jawara tuh kos itu berarti aya keneh nu ngalengkah jawara mengadenge sorana bae batul ih teu sanggup ayo kasih eta asal geus nagog bae jelema nyana di sisi jalan geus teu saranggu berarti geus bener-bener gagah jasa lahu syaukat ngabogaan komplotan nyana biasa anak buah ai bosna mah biasa tuh jangan mah di kamna kieu bae ngaroko surutu mata beureum muncilak kumis geus nutupan bibir geus teu kadeu wah janggot biasa jawara wakos gitu wah cambang jadi nene banget dah bagi orang geus teu sanggup sebab kumis nutupan bibir cambang janggot masyaallah ngarokona surutu wah geus teu bisa make di dia kudu dicekol lagi gitu gagah eta kos itu beneran Imaya jawara barang didelek ku urang eueuh kumisan eueuh janggotan ye cemen nih mah tuh resep nade jawara gagah tapi eueuh janggotan eueuh kumis dah bohong teh mah kos itu jawara mah tetep kudu kumisan kudu cambangan kudu janggotan jadi urang neuleuh beungeut da bae bener ieu mah jawara wajin di gua gagah ge tapi eueuh cambangan eueuh kumisan eueuh janggotan gulang buaharna bade ge tetep teh sieun tetep mawaan ta kos kitu teh mawaan si lamun lain lamun teu kateurehan mah teu kateurehan kajawaraan mah dilengkahan wae ku batu tapi lamun geus kateurehan jawara asal nyileuk we minggir jelema nyilek doang iya mang nyilek cicing bae disia-sia ge awas jelema cara ricing bae lain jawara teh kos kitu bae lain jawara jawara huwa muslimun mukallafun lahu syaukat la mukhtalisun alaina nu asok nyebrot maling haju lumpat
anunyana nembongkeun kagagahanan li akhiri kopilatin kair kopilah lain jawara aya rombongan kopilah rombongan pedagang misalnya 40-an muka hiji liwat 2 liwat 10 terus 20 nah tinggal 5 deui sebab 5 deui mah dijaga kunyana geus moal bisa minta tulung batur geus kadar itu jadi berarti nyana mah ngarah nu panungtungna doang sebab lamun dijaga dihareup engke nyana mun gelut eleh ieu mah ditukang nu ditukang 5 deui 2 deui kara kunyana dihantam batur geus kadar itu lain jawara tah mah kos kitu mangaran jawara mah awas weuh itu lobaan leuwih di dinya ayo kai jiku mah mun nyana ngalawan indeks sia kali itu sorangan aing mah aing lamun aing menang bener aing asli lamun aing eleh ngaran aing abadikeun Gusti pan kos kitu amat aing biasa da tilok menang nu geus aing ge osok eleh bae mun dulu teh mah jawara asli tuh jeung kudu boga kamonesan atuh jawara mantak dipake kasieun ge lain sakadar penca aya kadal ngagerebeg lain tawa kos kitu mah lain jawara berkat tawa kos kitu kemudian aya kadal ngagerebeg teu nganggap incuna ge teu nganggap ya asli mah jawara asli baheula urang lamun nyaritakeun urang kulon Mandalawangi aya Ghazali Buntung beuh boga kawonesan di urang baheula aya Kiplik eta teh jawara teu kudu gelut teu kudu gelut asalnya geus ngahanju-hanju bae napasna nyinggir kabeh jelema ai kudu gelut keur teh lain jawara lain jawara nyana ke Bandung begitu ke Bandung balik ke dia pas balik terus ditangkap polisi trip terus dah supir ngaharep kadinya bermasalah sebab teu bawa STNK teu bawa SIM jata tadi deh ge cakiplik berangkat itu mawa sasakeun mah atuh aing cuma lain sasaha selain aing malaikat bae ngomong jawara mah kos kitu pan ngaleuwihan sagala-galana malaikat seueun ka aing eta jawara teh ngomong teh liwat jawara mah tapi coba cak polisi cak supir teh berangkat begitu turun polisi dipersulit mukanya nalawang dihareup rek kakarak di deuleu doang encan ge nunjuk polisi geus ngagedeprek ade ngising di dinya polisi ngising di eta Kipling eta kakarak langsung cak polisi langsung oh bukan naon meureun eta mah hanya polisi jauheuna kudu nanyakeun ka polisi tak kadeleuna nyana apa lain meureun nu mantak ngagedeprek ge moal salah kadeleuna nyaho ting ua-ua nyaho ting macan meureun beda ya moal ngising di dinya ja si eta mah sangaja ngomong ngocoprak bae ge urang teoksieun malah mah pajar nu edan ku urang nu edan meureun ngocoprak bae eta mah ditaringgalkeun teh pajar sieun kaya lain pajar nu edan mikir waduh sarua edan aya mah urang aya di lumana ge gua teh ya asli dah tapi kahebatan jawara mah kieu waktu eta Kiplik erek gaduh diikat jawara kulon darata ieu kecerita ke jawara ieu kecerita jawara nah datang heula ka Abah adi eta teh endek menguasai pabrik-pabrik nu aya di urang ikan terutama pangheulana ieu dongeng ye dongeng kejadian seputar urang datang ka Abah kade Waalaikumsalam ye eta mau enak ulah kaget cenah ieu ke urang kulon nongkol udah datang ngadu jeung kula doana kula minta cai jawara minta cai dah ya geus atuh anaknya ngadu salah sahiji urang kulon nu endek ngadu jeung nyana teh anak guru Abah
Jawara di kulon datang biasa mau kesempang ka dieu. Assalamualaikum Ustaz. Ya sia cakap enak. Ulah rek ngadu deui. Ulah cakap bah. Jipan ulah ke? Ulah. Sebab itu lebih tiheula minta caina ka Abah. Untuk itu cara kiai mah doa apa doa itu ulah diulah kedua memaksa bae kan gak ditu. Masyaallah. Mun begitu ngadu teh teu kudu ngadu. Kakarak golok da doang dicabut. Eta golok Jawara Kulon teh anak murid guru Abah dicabut terus, cabut teu daek keluar golok. Dicabut teh manjangan we golok. Ji, manjangan ieu golok tapi lagi 2 jengkal pan geus asa meter can keluar-luar. Ya subhanallah. Karak taluk di dieu beja ka dieu. Aduh cek kiai eleh cak mamang ge ulah. Nya nggak mamangkeun ke anak guru. Cak mamang ge ulah. Itu mamang teu daek mere cai, itu leuwih teulah minta cai. Aya kos kitu Jawara tah. Nah, geus beres apa geus beres teh beja deui kan ka dieu. Waduh, cak Abah teh atuh ngaduna jeung anak murid Abah. Hah? Anak guru Abah. Atuh kunaon lain bebeja cak lamun kos kitu mah kudu dielehkeun tah Jawara baheula mah sopan. Jawara kuari, boh, atuh geus. Eueuh adab Jawara baheula mah kamari ieu mah masih kena adab. Nah, tah jeung Haji Kasan, nu nyaho kabeh rahasia. Nyana ngadu jeung Haji Kasan. Sebab anak murid Haji Kasan teh turun ka dieu. Begitu deuk diadukeun, cek nyana aing kagok ieu jeung anak muridna mah. Jeung anak buana mah kagok aing. Bejakan ka Abah ka dieu. Kumaha ieu? Sampeurkeun ka ditu. Disampeurkeun ka ditu. Haji Kasan almarhum ieu geus almarhum kiplik lagi. Nah, disampeurkeun kan datang ka dukur ngaboge gag bae. Atuh biasa sasalaman pan Jawara mah tuh. Masuk kikituanan cek ya. Dik ngadu tah golok tah urang duaan bae. Cek nyana urang paeh, dipaeh deula dinya paeh deula ulah sok ngadukeun anak buah mah nya anak buah aduh jeung raja cek nyana teh. Geus sasalaman. Kita balik deui anak buahna. Tah Jawara asli. Kos gitu Jawara ai lain lawanan ulah dilawan. Ieu mah barang datang anak buahna. Sia ku aing keur ditungguan. Emang aing ka bapak buah sia mah aing teu wani ieu. Kula jaho dongeng kitu kunaon waktunya nandek ka Mekah datang ceurik di samping manasik nyana mere jajaten ka kula batu jeung golok. Embung kula ente itu titip bae cenah di kiai. Ieu mah kula mah ka Mekah. Aya tadi kula mentok harita kula jadi Jawara. Didongengkeun ieu ti mana mimitina boga golok ieu ti mimiti digongeng ku nyana anu. Oh pantes atuh orang menang tirakat segala rupa lain sambaranna. Balik ti Mekah ngaji, sanggeus ngaji terus ke belah dieuna teu daekeun ka imah. Panan sakali doang. Ngaji mah ngaji sakali doang, teu daekeun ka imah. Akhirnya kukula di kita ka dieu. Daek terus kubal. Maksudna kula hendak nyerahkeun ieu golok jeung batu. Dibikeun teh ka kiai cekna. Kula geussan jadi Jawara. Tuh aing mah ngaji geussan jadi Jawara naik kula jadi Jawara. Seuri jangan. Teu kira-kira tuh ngalimpahkeun ka Jawaraan. Akhirnya bapak sini jeung kula eta da dibawa ngan ulah dibikeun ka anak, ulah dibikeun ka saha geus amankeun. Kudu kumaha piceun kemudian atau kubur jeung sabaraha akhirna dipiceun. Geus selesai. Geusan bener-bener jadi Jawara geussan. Sakadar nongkrong bae geus kula nu nyaho. Tobat nya teh. Tah Jawara baheula mah kos kitu. Asal golokna disoren distikeun plek. Malah anu kumaha. Eta Jawara asli. Asal golok disoren dikempit plek. Geus. Moal aya nu bisa kumaha. Ieu mah golok geus tetep bae can aya kerteng gitu kan. Kan golok teh asal tak berarti geus hadir. Ieu mah kerek. Ih, mah kan can aya hadir. Giliran mah aya dawegan kakarak. Oh, golok dawegan tah mah. Si eta tah pagaweana kos gitu. Jadi beda kepat Jawara.
batu ngejeng cincin lain sambarang emang kadinya surupna jawara emang kadinya mun kula daek kukula geus dimiliki embu ice jang naon tuh kos gitu jebak paeh-paeh ke di jawara barang ada ngedemo kuari ingat aduh aing mun golok harita teh dibikeun aduh dasar bagus. Masya Allah, iyalah soal garong ya ta'arraduna li akhiri qafila ya samiduna al-harab anu manehanana tatagenan kana lumpat ngahajar akhir qafilah nu akhir qafilah maka ukur kunyana di samping eta nyana lumpat lain garong tetep baik gagah siap tempur jeung saha bae qafilah ditahana dicegatna ti awal 10 20 50 100 siap tempur gila garong ya Allah disurangnya otai copet mah nyokotna bari jeung susumputan copet aya deui pamalingan mah nyokot lumpat pamalingan aya deui gasir mah ngaliangan imah ari aya deui begal mah ngandalkeun kekuatan cuman letik aya gorong ieu nu dipermasalahkeun qofil tari walladzina yaglibuna syirmatan biquwatihim qutta'un fi haqqihim ari jelema-jelema anu ngelekeun kana golongan-golongan pedagang golongan-golongan anu liwat golongan-golongan anu pengguna jalan rombongan-rombongan bikuatin ngandalkeun kana kakuatanana eta teh termasuk kana quttaun fi haqqihim termasuk kana qutta wariga ya kene contoh model Kalampung Palembang Kalimantan eta teh masih kene loba qutta utarik begal-begal tinggal partainya mah nu gede letik di dia orang mawa barang ke Lampung atau di Lampung dekat dia kurang-kurang lihai nama atau angges di dia dekat Medan mau barang waktu ulah-ulah barang mobil biasa baik jadi berarti rawan daerah orang Palembang ka dieu teh rawan Lampung ka dieu rawan kitu kruy liwak eta teh mun ka dieu rawan rombongan-rombongan boro-boro rombongan barang pedagang cacak-cacak urang bege asal geus isya bae urang ditunage geus nganasehatan mani ngendong ulah dilangsungkeun 99,9% ieu dibegal di jalan kuari masih Masya Allah mantak aya bae ciri-ciri namun kontainer mun truk asal geus aya tanda eta amankeun aman di jalan geus aya tanda eta aman berarti
eta teh menguasai barang di luhurna aya rajana nyana geus pasini jeung raja garong nu aya di dieu. Geus anak buahna ge geus tebak kalau ada itu udah amankan. Kalau ada yang itu amankan. Geus. Berarti nyana geus babagi di luhur anu anak buahna mah teu nyaho. Nu mantak aman ge mawa ganja ti Aceh ka urang ka dieu. Batur mawa ganja ti Aceh sa kontainer ka Jakarta polisi rentul abri rentul kok aman. Kunaon ari urang Tangerang mawa peuteuy doang ge ti Palembang ka dieu beak jeung setir-setirna. Lain peuteuy da doang jeung setir mobil lah beak kabeh. Eta lah. Jalain rahasia urang di Indonesia teh kos kitu. Lamun mawa barang batur ti Aceh ka urang boro-boro barang anu biasa sangkirang barang gajah bae ge aman kok urang mah peuteuy acak-acakan mawa duren ti Palembang ka dieu anyar dagang datang ka dieu geus teu bisa ngap-ngapan sia cenah dagang ya kuana ulah ditanya cenah ulah ditanya emang kunaon nu kabayang sawah aing 1 hektar eueuh pan siapa ngabayangkeun 1 hektar aing modalna 1 hektar dagang kadu wari eueuh jeung truk-trukna segala penjahat dari samping penjahat asli bajing luncat dan lain sebagainya oge penjahat berperiwit ge sarua lain ngamankeun geus kitu aturanana meureun ieu Indonesia sakadar nyaritakeun kejadian-kejadian semacam gitu. Lamun ektasi ti Belanda datang ke orang aslina ektasi kan Belanda. Datang ke orang itu melalui kapal kok aman. Masya Allah. Eta mah anu tangkep ku urang teh aya seorang wanita katangkep lantaran dilundukeun di bawah sempak. Ya, letik tambah tuh kos itu sama seorang wanita kami awan mau ektasi diselapkan di bobogaan anak gimana merenang cambutut bae kadele kurang kehebatan polisi saja tuh do kontaineran atuh Gus ya kok cenah kiai nyaho atuh aing mah lain nyaho nanaon jak korban ektasina di Pasar Kemis Ambalaya Picung Pasar Kemis Kebon Kalapa Kendal terus kaputat korban ektasi lamun eueuh mah penyelundupna jam moal aya anu mengkonsumsi alhamdulillah gelam Ambalaya korban ektasi cuman Cilongok nu aman masyaallah ieu mah kos Mekah meureun aman di Cilongok ngan kadenge be si anu ditangkap aya iya makan dicaritakeun teh asli kayak kos gitu nah wali produksi ektasi diproduksi nu urang kajahoan bae ja diberitakeun kapan di koran aya tadi Picung produksi ektasi aya eta keur ieu teh dirangkas produksi ektasi hari eta nu kamari ieu teh di perumahan kitu Tangerang produksi ektasi Ambalaya produksi ektasi Masya Allah geus sabaraha miliar mungkin triliun leuwih gede eta dibandingkeun jeung APBN negara jeung APBN kumaha atuh lamun urang kamari jatuh lain rahasia ti Jepang ti RRC datang ka urang kumaha tuh sabaraha kontainer urang teh kan ieu neuk diloloh ayo sia ayo bila perlu kuabehan urang mengkonsumsi ektasi kabeh penting ngadahar ektasi kabeh isuk-isuk tinggal sareuri hayang kos kitu meureun bangsa Indonesia naudzubillah min lah kok bisa kos kitu tuh polisi lagi atuh minum ektasi sarua bae cenah abri ya alahadin sawah atuh tina kiai atuh kiai ge sarua minum ektasi goblok kiaina ge kudu beres di Indonesia emang kiai eueuh anu mengkonsumsi ektasi atuh sarua aya bae
Tanya orang termasuk kiai rahasia sama urusan kos gitu bae. Maksudnya sia kaing suujon. Gedena sakitu hebatna kadeuleu ku urang karagap ku urang. Haju abah ku ari ninggalkeun pangeran eta lah cak kula mah kula sebagai anak nganasehatan ka abah maningan nyembah patung deui bae urang babarengan ulah nyembah kanu teu kadeuleu hese. Cenah Allah tadi kaler ja eueuh di kidul, eueuh di wetan, eueuh di kulon, eueuh di luhur, lain di handap, lain di tengah, lain di mana tuh di mana? Can dibere hidayah mah kitu bae. Hese bae can dibere hidayah. Urang ge ngarenung we can dibere hidayah mah ya nyembah ka pangeran, pangeran kos kumaha. Artina lamun beureum-beureum mun hideung-hideung. Mun gede-gede sakumaha, mun di luhur uncang-uncangna di mana? Coba kuntil anak atuh nu kos kitu mah. Teu ngaji mah kos kitu kabeh ge teu ngaji mah. Tah nu mantak urang ngaji ge supaya mantep iman urang ka Gusti Allah. Supaya istimewa iman urang ka Gusti Allah. Ngaji moal bisa atuh teu ngaji mah. Nyaritakeun pangeran ngaji henteu. Nyaritakeun hukum ngaji henteu atuh moal becus kajian kumaha ge ngaji. Seminggu sekali ngaji neangan tempat anu sikluk bari ngarokok di dinya ngopi memehna ngadahar uduk heula can balik geus pesen sate nah di dinya geus saya tenang begitu der ngaji reup ngeunaheun jasa beres amin kakak rakudang bebeja kanya kadu di imah bu ngaji nikmat jasa orenganan kerek. Tah, Sik Abdurrahman kitu bah, urang mendingan nyembah patung bae lah tos kitu. Eta Sayyidina Abu Bakar Siddiq teh ngahulang bae. Boga anak teh can nuturkeun horenganan. Akhirna turunlah ayat ieu ti Gusti Allah merenungna Sayyidina Abu Bakar Siddiq hayang ngajawab kanu jadi anak. Torojol malaikat Jibril mawa ayat nyampaikeun ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantaran Sayyidina Abu Bakar Siddiq unjukan ka Kangjeng Nabi kaulama luar biasa iman ka Gusti Allah geus teu bisa be diganggu gugat tapi anak mah ya Rasulullah nu ngaran Abdurrahman kitu tah ajakanana Tarajal malaikat Jibril mawa ayat ieu Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna bejakeun ku anjeun Muhammad anadu apakah kami kabehan ngaibadahan gitu kasalian Allah kana pangeran yakni patung nu teu ngamangpaatkeun jika diibadahan teu ngamadaratkeun jika ditinggalkeun diibadahan teu ngamangpaatkeun diantepkeun teu ngamadaratkeun maknya kudu ngaibadahan patung anu model kitu sipatanana boro-boro jang ngarizkian batur boro-boro jang nyalametkeun batur pugunyana huluna kurang didedek-dedek ge jang moal kukumaha patung diome kurang patung kurang dikukumakeun ieu sapira patung atuh nah iyalah mala yarfauna wala yadurruna diibadahan sakitu teu diibadahan sakitu mangpaatna madaratna diibadahan sugan ngamangpaatkeun diantepkeun sugan ngamadatkeun tuh itu sapira batu bejakeun coba Muhammad Qul ucapkeun ku anjeun Muhammad anad'u apakah kami kabehan ngaibadahan salian Allah bentukna patung nu teu ngamangpaatkeun jeung teu ngamadaratkeun wa nuradu jeung apakah urang kabehan teh kitu dibalikeun deui ka tukang ka masa jahiliyah dibalikeun ka musyrikin deui nu kuari geus urang boga petunjuk ti Gusti Allah ba'da iz hadanallah sabada Allah geus tuduhkeun ka urang kana Islam kuari kudu balik deui ka ditu bejakeun manya kudu kos kitu ulah artina mah inkari eta mah percis kalladzi istahwatu syayatinu fil ardi hairon kos jelema anu disasarkeun ku setan
di muka bumi ieu hayron bingung teu nyaho arah jelema anu kasarung jelema anu kasasar jelema aya di tengah-tengah leuweung jelema aya di tengah-tengah huma di tengah-tengah daratan atawa di gurun nyana teh nyaho jalan mana kaler mana kidul mana wetan mana kulon ngaranna kapahung ka nu kos kitu teh mun cak bahasa urang mah naon ngaran katulimbeng percis kos lalaki boga pamajikan hiji katulimbeng teh ngaranna sebab kadinya deui tulimbeng tah bujeur geus lalaki teu nyandung katulimbeng aduh teu nyaho jalan aya cakolot baheula lamun urang katulimbeng di tengah-tengah leuweung atau di tengah-tengah daratan cekel kanjut beratan mana lamun beratan anu katuhu ka katuhung ka ditu bener eta kolot baheula teh kos kitu lamun ternyata beratan ka kenca gitu tah eta mun lalaki mun awewe heuh kabeneran ieu teh anu katulimbengna awewe atau baris awewe nah iya kumaha tetep gedean nu belah mana Masya Allah jelema kasarung jelema katulimbeng jelema disasarkeun ku setan teu nyaho arah tah lamun jelema balik deui cek Sidina Abu Bakar Siddiq bahaya ieu kudu ngaibadahan ka patung bahaya kudu balik deui ka alam-alam musyrikin baheula ieu mah kos jelema anu dipapaesan ku setan anu dimodik ku setan anu kitu disasarkeun ku setan sehingga teu nyaho jalan bahaya padahal mamanehanana boga babaturan lahu asabu yadaunahu ilal huda boga babaturan anu dudukeun kana pituduhnya na ngaromong babaturanana itina ye ka dieu ye jalan nu bener mah ka dieu ye jalan nu bener mah cek babaturanana hei ulah ka dinya salah tama jalan nu bener mah ka dieu tetep dibere jalan nu bener embung bae Zaid Aisyah deka mana neuk ka Serang kasarang nek jalan ke mana? Tetap aing mah ka dieu mah karangkas ka ditunda atuh ka Sukabumi. Ya ka Serang mah ye ka dieu teh sat atawa jalan ka dieu mengkol kanan ka ditu. Salah tah mau datang ka Serang. Ieu mah ka ditu mah atuh karangkas betung ka ditu mah. Ye Aisyah kumaha tah? Kumaha aing bae pokona cak aing ka dieu ka Serang mah atuh datang ka Ira ge moal datang. Bisa ka Lampung ge moal datang tah mah ka ditu. Ka dieu ka Sukabumi bener ka ditu ka Garut bisa ka ditu. Itina ka dieu cak babaturanna ieu nu bener mah ieu agama Islam ieu tetep nyana teu daekeun nuturkeun babaturan anu balalener da ieu jelema kapahung ngaranna kasarung katulimbeng teh Aisyah tuh ieu kunaon kikieun bae ieu lalakon hirup aing mah sakadar nuduhkeun bae ulah sok judi bae sia nu judi pertama motor bea judi kedua kali mobil ku sia digadekeun judi katilu kali ieu imah sertifikatna geus digadekeun geus bebeakan pan sia ieu aing mah ngabejana ulah sok judi ieu sia lamun sakali di judi eleh mana nu digadekeun pamajikan emang pamajikan nu sia apa nu bapana bego sia mangan hak pake doang kumaha teh jelema dituduhkeun teh ulah sok judi bae sakata limbang tetep bae kadinya degan lah loba omong sia-sia aing Aisyah kunaon mabok bae atuh kos eueuh deui inumeun bae ya Allah ya Rabbi sia teh kunaon bir malulu bir deui mensen deui tuh deuleu tuh hayang sakumaha kopi tuh sia tuh saember ge los malana lah kos kitu mah teu happy. Waduh, Masyaallah. Dituduhkeun eta mah haram, tama minuman kos kitu mah geus paling ieu bae tuh Sprite atuh ieu bae ieu tah Fanta. Ai endek mah sia tah ulah make minuman kos yalah, tidak menghayal minuman kos kitu mah. Teu aya
dituduhkeun tah mah haram neraka. Galak geus neraka buah pamoyang sia bae. Teu bisa dituduhkeun tah eta ngaranna kapahung katulimbeng jelema. Katulimbeng dekawin ge sarua bae sia dekawin mana pemajikan sia cak bapana teh calon pemajikan itu bah. Masya Allah ceng. Abah makarunya ka aceng meunang ngadidik abah hartina wasilah disakolakeun ku abah dipasantrenkeun sia mudirun ge. Aduh tah ieu sia aya tah didikan pasantren mudirun sia saeutik mah atuh milih pi pamajikeunna aja aing mah garila. Emang kunaon gitu bah? Atuh Masya Allah dadana kos pakaian bae. Ping-ping diumbar ka mamana. Aju bujal eta kadeulean gitu. Atuh abah ge resep sebenarnya mah. Abah da ondo-ondo. Masya Allah ceng. Emang eueuh kitu nu make jilbab ceng. Emang eueuh kitu make baju panjang. Abah mah garila ieu. Dinasehatan tuh abah geus ngomong tuh jeung anak Mang Anu di pengkolan. Coba dah tepok ka ditu. Tepok. Ditempok ka ditu aya. Make jilbab rapi ditanya kumanehan anak ka bapana emang anak abah ieu mana anak abah mah masantren di mana masantren di anu lila 15 tahun keur rumah keur asupna umur sabaraha keur asupna umur 16 di pasantren 15 jadi jumlah 3 hiji bangkotan damat aduh eta abah mah resep tah geus aya pendidikanna sia teu kudu heseng kena ngadidikna mandina geus bisa mandi head geus bisa mandi nipas geus bisa atuh kabelah dina salatna nya mah geus terbiasa maca Qur'anana rapi engke panjang sia keneh engke jangan ngadidik anak abah mah sakitu henteu bah geus bae pokona mah jakula nu neuk ngalakonan rumah tangga geus kumaha kula bae serahkeun ka kula abah nu ngabiayaan urusanna ka ditu kumaha kula pan bloon eta kosu bener tah ngomong tugas abah mah ngabiayaan tetek geus kadituna kumaha kula jiblon meureun digantung sia ku aing kumaha nya bae ta eta ngaranna katulimbeng budak teu ngadenge nasihat kolot katulimbeng nasihatan deui ku bapana cak aing sia kudu ka ditu ulah ka dinya emang kunaon kitu bah eta mah jang aing leuwih berat tah bapak bloon jasa tah mah tadi nasihatan ku kolot mah Masya Allah jang hirup sia-sia kene engke kaditu sia ngeunaheun kayak boga anak jangan didik anak kaditu na ngeunaheun kadanan ku nyeun pasantren mah atuh jang sia-sia pan ngeunaheun teh tetep katulimbeng budak ayeuna mah teu daekeun dikawinkeun kanu kitu sebab neuleuna hanya nu glamor doang wah anu berkilo-kilo sakitu do geus kadituna zat kawin beres hayang ka dinya bae mandi head can bisa mandi nipas teu bisa salat maghrib 5 rakaat kira-kira salat subuh 4 rakaat lah naonan atuh kita hanya kumitohana neng emang salat subuhna sabar rakaat 4 salat subuh mah 2 rakaat 2 mah tah mah kos kitu mah belek cek nya teh kula mah geus diopatkeun bae lah padahal mikir bae aing si bener tah kan hese tah salat bae ge can bisa didikaneun makaning pamajikan mah hese dididikna ku pakes mana aya salaki bisa ngadidik salat ka pamajikan moal aya pang hese-hesena ngadidik pamajikan hese bikin ka batur bae geus hese ngadidik pamajikan mah lamun pamajikan dididik ku salakina dijebian bae lain kitu lain kitu ngalojokeun tah mah kos kitu mah salaki mah ngadidik pamajikan bener ge geus salah bae hese bae kajen kuku mah ge pang hese-hesena muridna pamajikan. Eta ning bikin bae ka batur ajak ngaji bae habek lah hese teh kadenge dusia. Kadenge. Tuh. Pas salakina hayang nyandung. Pas ngaji kiai ngabahas nyandung. Datang ka imah kadenge teh Gusti. Lah, sekongkol tah mah kajen kuku mah ge. Pajar persekongkolan. Aduh, Masya Allah, hese bae, pemajikan teh hese bae. Masya Allah, pokoknya ngadidik pemajikan hese bae guys. Lamun aya jelema bisa ngadidik pemajikan, bo tama saluhureun wali tama. Hese pemajikan, ya Allah.
tapi lalaunan ja makhluk Allah keneh pamajikan ge lalaunan ulah ku nafsu. Tah, apakah kami kabehan ya kudu nyembah ka patung deui, balik deui ka masa musyrikin, ka masa kemusyrikan. Wah, cek Sayyidina Abu Bakar khususna umumna seluruh. Wah, maknya kudu balik deui. Tah, lamun aya jelema nyembah ka patung padahal geus aya hidayah, Kangjeng Nabi teh nuduhkeun Islam, diutus ku Gusti Allah titah dakwah nauhidkeun ka Gusti Allah mawa agama Islam, geus aya pituduh maknya atuh kudu balik deui ka ditu. Eta mah ngaranna katulimbang nu geus atuh. Mun kitu eueuh nu nuduhkeun, ieu mah aya nu nuduhkeun, tak eta jelema ge lahu ashabu yad'ulahu ilal huda. Aya nu nuduhkeun kana petunjuk teh, tapi nyana teu daekeun nuturkeun petunjuk atuh moal datang-datang ka jeung kumaha. Padahal geus diitina ge ka dieu. Nu bener mah Islam, tetep bae nyana teu daekeun ngaijabah. Moal beres. Babacaan bae ge kudu aya guruna. Pikih kudu aya guruna. Tauhid ge sakomo tamat tauhid mah. Urang lamun ngaji tauhid atuh teu aya guruna bakal bahaya. Hese maca bae di buku bakal cilaka. Pan teu dijelaskeun tauhid makan kudu dijelaskeun. Allah aya. Sifatna Allah teh wujud hartina aya, kasipatan ku kidam, kasipatan ku bako, kasipatan ku mukhalafah lil hawadis. Contohan coba kieu contona ieu ayana Allah teh aya dadamelanana cukup tah. Jang nandakeun ayana Allah aya dadamelana mustahil. Allah lantaran aya dadamelanana. Mustahil aya dadamelana nu ngadamelna. Tah kos kitu tah ngaji ngaranna ngaji tauhid tahap awal. Ieu naon ieu? Ieu cai teh. Cai kan sumuhun sifatna deureum. Kumaha kurang lamun diinum rada aya karasa tehan. Ieu naon ieu? Kopi. Cai keneh, cai ngan kuari mah cai kopi. Warnana hideung. Lamun diinum kurang pahit. Oh, eta cai kopi teh warnana hideung, mun diinum pahit, mun lain pahit, mun teu pahit lain kopi, mun teu hideung lain kopi. Kanyawan tadina kopi bae ge, ieu ge Gusti Allah ge sarua bae. Ieu teh Gusti Allah kasipatan kidam teh artina iheula nu miheulan, kasipatan ku bako tetep pandari tungtungna mukhalafah lil hawadis. Yamu binasi wadaniyat kudratirat tah. Ya Allah ngadamel bumi tapak dadamelan Gusti Allah bumi ngaranna dalil aya dadamelanana berarti aya nu ngadamelna. Tak eta teh kos kitu teh tahap awal supaya karasa kabeladeuna Gusti Allah teh kumaha naik urang tauhidna. Sok make tahapan kedua naik tauhidna make tahapan katilu puncakna make hikam. Tak kos kitu ngaji tauhid teh supaya orang karasa lantaran Kangjeng Nabi teh kan tilu dakwah teh hiji Islam, dua iman, nomor katilu ihsan. Iman geus jelas, Islam kitabna geus jelas, tumpuk ihsan ma anta budallah ka annaka tarah wa illam takun tarah ka annahu yarah. Berarti boga rasa dideleukeun tah supaya boga rasa di lain eta bae. Rasa dideleukeun, rasa didengekeun, rasa digerakeun, rasa diperhatikeun. Eta mah ngan sakadar contoh doang. Anta budallah ka annaka tarah wa illam takun tarah ka annahu yar. Eta mah hiji ka ditu mah asa didengekeun, asa dideleukeun, asa diperhatikeun, asa diintip bae ku Gusti Allah. Perasaan-perasaan eta asa dirizkian ku Gusti Allah. Boga rasa eta tah ihsan ngaranna hayang datang ka dinya. Kudu Islam narapi, iman narapi, naik kakarat. Moal daekeun jelema nu geus ihsan mah nonton TV moal. Moal daekeun nya kieu bae nu boga rasa Allah naleukeun aing ye. Allah naleukeun aing, bu aing didaleukeun ku Allah. Aju aing didaleukeun ku Allah keur nonton TV cak Allah pan teu bagus tah nonton TV berarti aing dibendu ku Gusti Allah. Atuh aya kitu mah aing meureun suruh neraka. Lah kajenna keuna jadi suruh neraka lah. Laon pan eta moal daek lamun jelema
geus boga rasa dideleukeun didengikeun diperhatikeun ta eta teh luhur berarti isin ka Gusti Allah sieun ka Gusti Allah harapan anak sieun jeung isina beuki tinggi sabodo aing mah dibendu ku makhluk masa pira makhluk nu penting ulah dibendu ku Gusti Allah dipuji ku jelema mah lah ku ari muji sore mah kadang-kadang ngabenduan teu aing mah hiji we Allah tah eta ngomong teh babari hayang datang ka dinya make tahapan ulah tahapan aya nu nuduhkeun ceng